Ulah ketergantungan tinggal laki baru dah. Komo ngoranya? Komo orang, kudu mandiri hirup mah. Baru dah, maya pertanyaan, naon anu amisna lebih ti gula? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Filmuran, hari ini kita akan mengikuti magledek bikin gula aren. Ikuti keseruannya dan jangan lupa untuk beri dukungan pada channel ini biar ada perkembangan. Terus ikuti perjalanannya, banyak inspirasi dan informatif yang bisa kita dapatkan, dan petuah-petuah dari magledek juga bisa kita dapatkan di channel ini. Itu di oblang. Berjaya. Berjaya. Ulah ketergantungan tinggal laki baru dah. Komo ngoranya? Komo orang, kudu mandiri hirup mah. Ya udah dari apa kudu segala bisa. Itu mah kan kurang lamun ditinggalkeun bisa laki. Gak tuh meureun. Amel mana? Kan dilakukan aja teh. Miskin. Sak 5 menitan deui. Singit harum. Cuma tanpa barang pengawet, tanpa pewarna. Alami. Singitna ampun. Jadi sabar hijin kira-kira ya? Paling 30. Sabara kali nyokot itu? Udah ka arah sempret udah ka arah sakit-sakit genep kali naik. Iya tak genep kali naik ya? Berarti genep kali nyokot? Genep kali nyokot 3 poe. Aduh, Nyembarkan kumaha perjuangan teh nya baru dak saket celak eta teh ditanean di keureuy we ditanean. Melakukan ngocor gitu kuas pancuran. Oh, berarti ya teh tilu poe sakieu teh nya? Poe. Nyokotna teh isuk jeung sore. Sore itu. Jadi 30. Paling jadi 30 teh. Terus ayeuna saganduna sabaraha? 3.500 teh dieuna teh habuna. 3.500 berarti lamun 30 teh sabaraha kan? Kadang ai gula magledek mah cenah di bawahan bandar teh mah payu 7.000. Sabenan asli. Hijina teh? Hijina teh cenah. Si dieuna 3,5. 3,5 panas buka tah pupunakan anu dagang gula mah. Udah ka sababaraha urangnya, lain ka saurang ti dieuna teh. Nah, tekan ka saurang. Berpetepa-tepa gitu. Iya, asal.
Ih. Karamel. Ini karamel tak gulali, sana baheula. Gulali. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Berat. Legit. Legit. Mana ke jatuh? Hidup gila. Kita melupakan tring, sana enggak suka. Juga permulaan ini biasa kami menang 50 gram dulu. Ini udah kekarang. Ngan ujit nanti sok aya nu padagang nakalnya. Meuli ti urang teh sabungkus ibaratnya teh mah. Jadi kumaha tadi kincakeun deui ditanger deui. Make campur. Make gula bodas jeung tarigu. Aduh. Nya otomatis atuh dipake nyamal teh ngaguyun ngilu kana ngutunana teh. Aya nu kitu nya? Nya aya lamun dipake nyu teh manis teh bodas. Hati-hati tuh teman-teman. Info. Jangan terkecoh ku penampilanana bodas. Jadi bodas nu dicampur mah. Anu asli mah semuk konengnya. Beureum. Beureum coklat. Singitna ge bedanya? Beda. Gula aren asli. Apa? Oh. Dulu kakaknya bari nanya dulu ayo. Nah. Itu mah ngawat tuh gasok ya bagi katanya. Bersihan. Tutung gua digasok deui eta tutung jadi eta tutung. Ayo mau diganti ge. Ya berat teuing. Itu mah aya teh kita berat. Gede teuing teh mah nya. Badak teuing eta mah asup 10 bungkus. Nagano. Berkulit bukalat dari itu penting. Gula asli mah kudu rikat pisan lagi teh. Kurang ganduana. Ini kumaha nya? Satu mah bari sawen kan. Ieu Carana. Kan Oh, udah gitu ya nak. kaduna. Hmm. Kaduruk. Udah kaduruk. Aya eta 10 hendeng. Ah, paling masih ki. Untung udang langsung pulang.
Empuy eta mah eta keneh. Hampir. Rudak, maya pertanyaan, naon anu amisna leuwih ti gula? Naon coba? Naon anu amisna leuwih ti gula? Oh, bukan kur gula nu amis mah. Ya, ya, Madu? lain. Gerang kewan. Kita bikin leuwih amis ti gula. Coba ini bikin apa tuh? Nan karena teh yang kitu na teh. Haram nu amisna leuwih ti gula teh kukurud. Kukurud, kukurud ingat. Kukurud. Kukurud nu amisna leuwih ti gula. Benerna kukurud. Ada hijikeun penumpang ieu na. Tah yang ngabukna. Nah, dibere hauna. Kan osek dibere moal poe ge mah. Kamu gayang. Ari urang teh saeutik teh kalau teh mah bebeunangan teh sing mahi loba nyesa hayang barokah, hayang manfaat. Nah, jadi tandana tangirim ke mereka hawu. Mereka mau Aya ya wae. itu menang teh pan 30 nya. Heeh. 25. 30. 5 kali genep 30. 30. Yang sodakon itu otomatis kudu 3. Yang sion. Dan sion. Oh, gitu. Meme di dahar ku urang naon Oh. kudu sodakohan heula. Tah kade Ada tiap ieu teh kitu. hanya tuh nu boga duit tina 1 juta teh sodakohna 25.000. Oh, kamu. Ayah hak anak yatim, ayah hak fakir. Jadi bisa sodakohan kotor. Biasana mah kan jarang ya, nu langsung kieu mah nu kan dikumpulkeun heula paling tahun kali mereka. Sama lain deui. Lain cerita. Beda rupa, beda ngarannya. Ieu mah kukurud, ieu mah gula, ieu mah cecepet. Cecepet ari ieu. Betul. Ari ieu Ingat ayeuna mah ari inget. ai gula nu dicampuran mah 2 jam can bisa dicabut. Ieu mah sabaraha menit tadi aya 5 menit gitu. Tadi itu Langsung nyeak garingnya. Oke, teman-teman. Nah, barudak matak oge hirupnya ulang teh ulah ningali tina upami nilai jalmi gitu, ulah ningali tina penampilanana. Gerak contoh ieu urang enak kabunya nya hideung nya bala jajaba jangkung. Gerak ieu manfaatna itu karek tina leungeunna wungkul. Tina leungeunna ieu teh kemang. Can anu ieun piring teh nanti tina naon eta teh pan tina buahna. Piring. Piring porselen teh pada teh tina naon teh ngaranna teh kolangkai. Nu kolotna. Perkara apa? Ngerena jang sapu, daunna jang udud. Cuma ge katut ka sekarna ge ruhakna jang wedak. Bogorna ajang nyeun borang jang nyeun gagang arit jang nyeun wae. Acina pan eta teh. Aci teh tina kaum.
Oke teman-teman, segitu dulu tadi video kali ini tentang membuat gula aren bersama magledek. Semoga videonya ada manfaatnya dan menjadi wawasan untuk kita semua. Jangan lupa untuk memberi terus dukungan pada channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Insya Allah nanti kita balas komen-komennya. Dan akhirul kalam, saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.